Mitra nuju ngadangukeun carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Gileksa. Dekaraos ayeuna nincak bagian ka-50 para mitra. Aduh ti dinten ka dinten di waktos ka waktos. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mangja Official Desa Katampi kalayan kabingahan. Mangga nyangakeun bae Cipanon Indung karangan Gileksa dina bagian ka-50. Hatur nuhun nu paros noya subscribe sareng loncengna, nu paros noya like-na, anu sering ngabagikeun, anu sering komentar atur sewu nuhun langsa ketika bingahan. Oge kalayan atas nama admin Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Ulah kirang-kirangnya ngapunten sareng kakirang kana sagarupi kakirangan sareng kailapanana. Kalayan atas nama admin sareng kru ti Mangja Official Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun Cipanon Indung karangan Gileksa dina bagian ka-50. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung karya Gileksa ayeuna nincak bagian ka-50. Mangga atuh para mitra wilujeng ngadangukeun di acara etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga urang teraskeun para mitra etang-etang hiburan pangbeberahmana wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, mimin ungut-ungutan ngarti kana maksud omongan salakina. Tapi di jero hate leutikna asa aya nu nyelap jadi halangan. Sabab naon-naon nu dicaritakeun ku Suganda teh teu luyu jeung cita-citana asa disengker asa dihalangan maksudna teu dibere kabebasan. Kumaha kaharti min? Kartos pisan Kang. Sanggup ngajalankeun atawa henteu? Sangem sadayana bade dijalankeun ku abdi kalayan tanggal waler. Sadaya mah sabios akang mah teu kedah ilu biung kana urusan ieu. Oh syukur. Akang ngarasa bungah boga pamajikan nu tanggung jawab kana naon-naon nu geus dipilampah. Jung ayeuna mah teang heula ka rumah sakit. Wayahna capek meusan mah meungpeung beurang keneh. Akang rek reureuh heula ieu. Awak mun asa ringsek bakat ku capek, ceuk Suganda ngajurung laku. Sangkan mimin nguruskeun anu katabrak teh ka rumah sakit. Mangga Kang da leres abdi ge hoyong terang heula di dituna. Nanging kumaha perkawis artosna Kang bilih peryogi ayeuna? Ceuk mimin bari nangtung. Panon melong ka salakina, ulah riwang tepungan we heula. Nu boga wewenang di rumah sakit bejakeun ka anjeunna. Yen mimin nu tanggung jawab kana sakabeh pamayaran. Titipkeun sakalian sangkan eta jalma diubaran sakumaha mistina. Sing nepi ka jag-jag deui. Jawab Suganda tegas atuh geus kitu mah mimin teu ngomong deui. Kop kana kunci kontak leos indit muru mobil nu diparkir di buruan. Dius ngajugjug ka rumah sakit. Kocapkeun Suganda harita ngajentul bae dina kursi. Jadi malaweung para mitra. Tas nyarita jeung mimin teh sakapeung aya rasa kaduhung geus nyieun tindakan kitu ka mimin. Sakapeung ngarasa puas asa geus hasil ngabudalkeun sakabeh bangbalu hate. Tapi sirah karasa lieur kawas-kawas mabok balas bolba pikiran. Aya-aya we, ieu mah jadi halangan teh. Itu ieu lah. Teu ieu itu rupa-rupa pisan hirup teh. Kudu kumaha amun geus kieu yeun antep wae mimin sinang ngurus ku sorangan atawa bantuan ku aing. Tapi salaki kudu sacangreud pageuh ulah luak leok pipikiran. Engkena bising nyaluntang dek ka aing mimin teh sarta omongan aing moal dianggap. Keuna ina masina diajar tanggung jawab susuganan kahareupna mah sadar. Ulah royal jeung resep pamer harta bana. Akhirna Suganda teteg hate. Rek ngantep ka mimin sakumaha nu geus disasaut diatur tadi. Jung Suganda nangtung tuluy asup ka kamarna. Goledag ngagoler dina kasur panon melong kana lalangit. Nganteur lamunan anu ngabelesat kanu jauh ngan aneh sakitu mineng ngahulang teh ka anak pamajikan kanu geus lila ditinggalkeun mah tara inget. Hate Suganda jiga nu geus kabulen ku pangaruh mimin kawas nu keuna ku tenung. Dina waktu nu sarua mimin nyemprung dina sedan ngajugjug ka rumah sakit.
Tekung silila geus tepi tuluy muru ka kamar nu dipake ngarawat korban tabrakan tea. Sanggeus tatanya kanu ngajaga di dinya. Akhirna mimin tepung jeung nu cilaka, tapi can bisa ngobrol sabab can sadar sarta keur ditarekahan ku dokter. Dokter, kumaha ka aya nu katabrak teh? Tos tiasa nyarios? Cek mimin panasaran. Manehna geus teu sabar hayang nyaho kana nasib eta jalma. Jeung hayang nyaho saha-sahana. Bujeng-bujeng nyarios teh acan sadara-sadara acan, nanging teu kedah hariwang margi tatu teu abot ukur di luar bungkul. Dupi salira kula wargina tanapi naon? Dokter neuteup ka mimin. Abdi mah wargina nu tanggal waler kana sagala rupi waragan pangobatan. Abdi hoyong terang nah saha ieu nu saleresna? Ceuk mimin gugu. Ongkoh ngaku wargina tapi teu wawuh kanu cilaka. Dokter kerung harita red kanu cilaka red ka mimin. Lila-lila pok nanya deui ayeuna maleuwih daria sabab dokter teges lila ngarep-ngarep pula warga nu katabrak aya nu perlu dibadamikeun. Disuhunkeun Ridho galihna we kanggo nerangkeun nu saleresna. Dupi salira teh kula wargina atanapi nu nabrakna. Mangga saurkeun ulah asa-asa. Da moal janten sawios-wios. Sim kuring peryogi badanten kanggo nulungan ieu jalmi. Tak kitu maksad teh. Ceuk dokter sopan jeung daria. Nuhun atuh dokter saleresna abdi teh nu nabrakna. Nanging urusan sareng polisi tos rengse serta putusanana abdi kedah tanggal waler kana ieu kajantenan. Jawab mimin satarabasna. Teu wanieun ngabohong deui ka dokter. Nya nuhun atuh upami kitu mah. Janten sim kuring regreg. Kieu ieu teh Bu, nu cilaka teh teu acan kapenak identitasna. Jenengan sareng alamat teu acan kapenak, margi teu kagungan kartu penduduk. Oge teu aya nu kenalin. Ari bade ditaros teu tiasa margi teu acan sadar. Taina kaleresan aya ibu nu tanggal waler sakantenan sim kuring bade ngawartosan. Yen ieu jalmi kedah dirawat di rumah sakit sakirang-kirangna saminggu. Margi aya bagian-bagian nu meryogikeun pengawasan sacara taliti. Dupi nu janten masalah waragadna ta ieu Bu. Sawios abdi nu tanggal walaragad mana dokter? Sabarahaeun? Mimin kawas nu nangtang. Hayang geura nyaho kana jumlahna bayaran. Teu acan kantenan ageung biayana engke diperhetangkeun margi teu acan katinga duka sabarahaeun. Nu penting mah kedah aya nu sanggem kanggo nutup eta waragad. Margi pengobatan sareng perawatan teu leupas tina masalah waragad. Upami ayeuna ibu sanggem, ayeuna pisan tepangan bagian administrasi di kapal itu tuh. Dokter nunjuk ku mimin direret bari unge. Mangga abdi bade nepangan ka ditu, nanging abdi bade tumaros dupi nu katabrak teh kumaha kaayaan ayeuna. Nah abot atana pinte. Disebat abot henteu nanging teu tiasa gagabah. Sim kuring sareng rerencangan parantos usaha sateka pola kanggo nulunganana. Alhamdulillah tos aya titik terang sarta ageung harepan. Nuhun atuh dokter abdi mah titip. Mugi sing laras-laras we dina mariosna, pamugi sing tiasa enggal damang deui dina waktos anu teu lami. Eta mah kewajiban sim kuring, mangga bade diusahakeun. Geus rengse badami mimin amitan ka dokter tuluy nyampeurkeun ka bagian administrasi. Di dinya badami sakumaha mistina sarta mimin geus nanatangan bari jeung mere alamat pikeun kalancaran masalah eta. Satuluyna mimin balik paroman katara alum sedih jeung haneueul bet kudu ngalaman kitu. Tapi ayeuna mah hatena sadar memang manehna kudu tanggung jawab. Gancangna carita para mitra sadaya, saminggu geus kaliwat Suganda jeung mimin kacida hariwangna. Sok sieun nu katabrak teu tereh-tereh cager. Mimin unggal poe besuk ka rumah sakit tapi can meunang beja nu pikabungaheun. Sabab nu cilaka can meunang balik masih keneh perlu dirawat. Dina hiji poe Suganda jeung mimin ngobrol di tepas, mimitina mah nyaritakeun kahirupan sapopoe tuluy kana widang usaha. Akhirna nepi kana urusan anu di rumah sakit teh. Min, kumaha nu dirawat teh nah aya kemajuan atawa acan? Abdi kita acan terang Kang margi unggal ka ditu sok kaparengan nuju di parios, abdi teu kenging nepangan. Mung ari saur perawat mah tos sadar sarta tos kersaeun tuang, kitu saurna teh Kang. Ira cenah bisa mulang ka imahna. Jeung di saha cenah eta jelema teh nah awewe atawa lalaki? Suganda kawas nu limpeuran. Padahal mati heula geus dibejakeun yen dicilaka teh awewe geus kolot. Duka abdi kita acan kenging wartos mung nu jelas mah moal tiasa enga-enga da geuning teu aya wae wartosna.
Abdi mah hariwang Kang bisi lami pisan dirawatna tangtos bakal ageng baragadna. Nya eta mah risiko, keun bae sing sadar we. Barang keur gunem catur kitu. Kurunyung aya nu datang sanggeus uluk salam tuluy asup. Gek diuk dina korsi sugana colohok mimin ngajenghok. Manehna nyaho nu datang teh utusan ti rumah sakit. Aya naon, Pak? Mimin nanya bari jeung reuwas. Ieu dipiwarang nyangakeun serat nun. Eta song utusan teh mikeun surat ka Mimin. Gancang ditampanan sarta tuluy dibuka panon molohok kana suratna nu diilo. Eusina teh matak teu matak reuwas. Aya naon, Min? Cek sugana panasaran. Panggilan ayeuna kedah ka rumah sakit, Kang. Akang bade ngiring? Moal, Min ah. Apaan sagedap deui bade ka Cimahi akang teh. Margi geus janji jeung Pasudia. Kumaha atunya mangkaning mobil ngan hiji ye. Sugana bingung manehna moal bisa ka rumah sakit. Upami kitu mah sawios abdi bade ka rumah sakit mah. Bade kana beca we da gampil. Mung abdi peryogi artos bilih di ditu disuhunkeun, Kang. Ceuk Mimin rada hariwang bisi salakina can nyekel duit. Oh nya kitu atukeun akang rek ngajajabkeun nepi ka jalanna pasturnya. Bari sakalian init ka Cimahi perkara artos saya gida. Geus kitu duanana gesat gesut dangdan. Ari utusan amitan rek balik ti heula da bawa motor. Tekung silila sedan sugana geus kaluar ti pakarangan dius ngajugjug ka rumah sakit. Barang serog ka hareupeun rumah sakit reg sedan eureun. Jerut Mimin turun tuluy asup. Sugana terus ka Cimahi rek nyumponan janji jeung babaturanana. Lain teu hayang nemponu cilaka ngan waktuna samporet pisan, kapaksa Mimin teh aras urus sorangan. Para mitra kaum dangu, akhirna serog tepi. Kasampak teh aya nu ngariung tiluan, perawat awewe duaan. Jeung pasien nu geus jagjag saurang atuh Mimin ge atoheun sabab nu katabrak ku manehna geus jagjag deui gancang nyampeurkeun. Wilujeng ibu tos sehat pisan, kituna teh bari ngajak sasalaman. Gap ditampanan ku eta awewe bari ngajawab sopanaker. Alhamdulillah parantos sehat, Ibu teh Nen. Hatur nuhun kana kasayan salira nu parantos nulungan ka abdi nu cilaka. Ceuk eta awewe bari terus tungkul. Nginget-nginget pangalaman nu geus kaliwat. Sanes ibu nu nganuhunkeun mananging abdi nu kedah nganuhunkeun teh abdi nyuhunkeun di hampura. Sabab ibu teh katabrakna ku mobil abdi, hapunten nya bunya. Cek Mimin Daryana ker manehna rumah sasala. Sawangsulna Nen dihapunten pisan ku bibi. Nanging kumaha tu ayeuna nah bibi teh tiasa wangsul. Cek eta awewe kawas nu geus teu betah aya di dinya. Hayang geura balik ka imahna. Keantosan bi, abdi bade beberes heula nya. Mimin ngareret ka perawat nu aya di dinya nu direret surti. Saurang ngaleos muruk kantor pembayaran nu saurang deui ngabejaan ka Mimin. Sangkan beberes di kantor bae, ari pasien ditungguan kumanehanana. Leos Mimin init rek beberes urut biaya perawatan. Teka catur kumaha beberesna pokona mah. Sagala rupa geus rengse. Torojol Mimin nyampeurkeun deui ka pasien anu rek balik, gek diuk dina bangku. Ibu sadayana parantos rengse, ibu tiasa mulih ayeuna. Nanging saat acana mulih ka bumi, langkung saya urang karorompok heula gerayu. Abdi mah yang ngobrol sareng ibi teh. Hoyong terang kana sagala rupina, saja dengan bibi teh cek. Mimin hambar nyata bari neuteu. Bibi mah pun sarmi, Nen. Cek eta awewe tetela bisarmi. Manehna meunang kacilakaan basa keur ngider dina raraga neangan anak. Oh, Bu Sarmi nuhun atuh ngenalkeun abdi Mimin. Kersa karorompok heula da caket di Setiabudi. Mimin marah mai bunga. Unyuk sumangga Nen bibi mah ngiringan we. Nuhun Bu mangga atuh urang wangsul ayeuna. Da tos rengse urusan di dieu mah. Mimin nangtung tuluy amitan ka perawat. Nu aya di dinya malah Bisarmi ge munjungan heula bari amitan. Sarta teu poho nganuhunkeun ka eta perawat nu geus ngurus Bisarmi kalayan hade. Barang geus tarapti braduanana miang kaluar ti rumah sakit. Barang geus aya di jalan Mimin kapaksa nyewa bemo sabab teu mawa kendaraan dius bemo ngajugjug ka imah Mimin.
Tekung silila geus tepi, cereng ongkosna dibayar, bemo balik deui, supirna marah mai bunga, sabab menang bayaran nu mucekil. Ari Bisarmi, para mitra tuluy dibawa ka jero imah sinadiuk dina kursi nu empuk. Mimin can waka ngajak ngobrol manehna nyadiakeun heula keur nyuguhan Bisarmi. Sanggeus saya gisor disuguhkeun bari nyarita. Mangga dileut heula, Bu. Ulah asa-asa di dieu mah abdi bade gentosil acuknya hareudang. Unyuk sumangga nen, hatur nuhun. Jawab Bisarmi bari rengkuh hormat. Manehna serab ku kaayaan di imah nu pertek sagala aya kawas di karaton bae. Bisarmi geus bisa neguh yen nu bogana teh tangtu lain jalma jore-jore. Mimin asup deui ka kamar Dalila disalin heula baju ku paranti di imah. Ari Bisarmi gawena rarat-reret nempuan parabot nu sing sarwa endah. Kawan tu hargana ge marahal. Ilma jegut jiga nama ieu sabab kaayaan di imah meuni sagala alus. Alah batan di imah urut dunungan aing bareto. Mun kaparengan bisa digawe di dieu betah jigana aing teh. Ceuk Bisarmi kalah ka ngalamun, teu malire kana susugu. Lila ngalamunna teh nu ahirna boga deui padamadegan. Yen lamun digawe di dinya tangtu waktu teh beak dipake digawe moal bisa neangan rojali. Atuh jadi mureng kedeui hatena malah mangomong sorangan. Lamun ngababu deui kajabat dicape teh moal aya waktu keur neangan rojali. Mending nider deui we mun katalang sara mah karib balik we ka Jang Darta. Da geus nyaho geus nyaheun geus karasa nyaheun ka aing. Kitu ceuk Bisarmi. Ngomong lalaunan ukur kadenge ku sorangan. Tekung silida torojol mimin nyamperkeun deui gek diuk pahareup-hareup jeung Bisarmi ret kana susuguh weuteuh keneh. Bu, ulah asa-asa mah ngadileut heula atuh hatur lumayan. Sok ulah isin-isin da ngahaja kanggo tuangeun sanes tongtoneun. Mangga nen. Bisarmi kapaksa narima kana susugu. Hatena mah asa-asa sabab era kudu boga imah. Untung mimin ge surti manehna mairan semah barang dahar sabiasan. Dupi bibi ti mana kawit? Naon margina harita tiasa kadupa ku mobil. Abdi teh reuwas margi teu katinggal aya nu meuntas. Mimin mimiti ngajak ngobrol, hayang nyaho kana lalakon Bisarmi. Kieu nen bibi teh nuju milarian pun anak nu tos lami teu tepang sareng bibi. Tos tahun-tahun lunta ka kota tapi teu acan aya muli. Sarta dugi ka ayeuna teu terang nasibna. Dupi harita pangda bibi kadupak mobil teh bibi nuju ngalamun. Leumpang ge asa teu napak margi ngemutan pilampaheun. Sarta emut kapun anak nu teu acan kantena nasibna. Tah kitu margi nama nen. Jawab Bisarmi terang-terangan. Dupi kawit di mana? Di kampung bibi mah tebih pisan ti pasisian Sumedang. Lemurna katelah Cileutik. Jawab Bisarmi deui teu weleh sopan. Tos lami aya di Bandungnya? Sok di mana linggi? Lami nanging duka sabaraha taun da bibi mah tos teu emut kana mangsa. Tara milangan bulan sareng taun dupi matuh mah tara tangtu. Di mana we poekeunana da teu gaduh baraya di dieu teh. Mimin colohok panon mencerong kana beget Bisarmi, hatena jadi ngangres watir ka Bisarmi nu katalangsara. Sabab ku nempo kaket kana pakeana ge. Karunya teuing jigana mah jalma sangsara ieu teh. Keun we lah. Memang jalma sangsara kumahanya mun keke. Jigana mah burung daekeun mun dititah digawe di dieu teh lah. Malur butuh ku babu aing teh. Ceuk hate mimin bari terus neuteup kana beungeut Bisarmi. Nu diteuteub ngeluk tungkul inget ka anakna. Bu, bade kumaha maksad ibu ayeuna? Mimin nanya deui. Bade wangsul we ka Bisarmi bingung balik ka mana apan manehna teh teu boga tempat matu. Teu boga imah nu tetep. Ka mana, Bu? Mimin ngadesak beuki panasaran nempo Bisarmi nu asa-asa. Malah katara beungeutna pias. Ka mana we nen da bibi mah teu gaduh pamatuhan. Akhirna Bisarmi wakca balaka ngabejakeun nu sanyana. Kumaha upami di dieu we sareng abdi, malaur abdi teu gaduh batur keur titaheun.
tara aya nu babantu kumaha kersa upami dijieun juru masak di dieu keun ulah salempang da digaji cek Mimin ngedalkeun maksudna da pugu geus lila hayang ngabogaan babu ngarah manehna teu capek teuing hatur nuhun we kana kasayan manah enen nanging kanggo samentawis mah bibi teh bade ngimut heula moal wakanampi kahiji teu acan teteg hate kaduana hoyong reureuh heula nu tenang atuh katiluna bibi teh panasaran hoyong milarian heula pun anak manawi kapenak Bisarmi teu narima kana tawaran ti Mimin hatena teu mikeun bade ka mana atuh Bu apan teu gaduh tempat pamatuhan nu sanes Mimin heraneun teu kagungan ka batur mah nya keur gaduh mah keur sorangan kitu kedena kieu bade ka mana atuh Bu apan teu kagungan tempat matuh sanes kitu urang teraskeun deui para mitra Mimin heraneun hatena salempang bisi Bisarmi katalang sara leuwih ti geus-geus Bisarmi bingung akhirna inget ka Darta kieu nen bibi teh memang leres teu gaduh tempat pamatuhan sareng teu gaduh baraya di kota nanging saminggu nu kalangkung waktos bibi mios kantos diamanatan ku tilas dunungan yen upami aya naon-naon kedah ka anjeunna da deui da anjeunna ge peryogi keneh ku padamel tah kumargi kitu bibi teh bade sumangem heula ka anjeunna gampil kapayun bade nepangan deui ka enen di mana urut dunungan bibi teh naon sababna make liren di damel dunungan bibi teh di Cicaheum ari pangna liren teh bibi teh emut wae kapun anak hoyong engal kapenak tah kitu maksad teh Mimin ngahuleng manehna mikir sajeroning hatena kudu kumaha mun geus kieu lila-lila meunang putusan pok nyarita deui kieu we tu ebinya inanya ayeuna mah mangga bade angkat ka mana oge nanging anjing pasosonten kedah kersa sumping de ka dieu nah bade nampi atawa nepi henteu tawaran ti abdi ku kitu ku kieu nyuhunkeun walaran nu tegas kumaha upami kitu unyuk sumangga nen tangtos enjing bade ngadeheus deui ka dieu manawi aya milik sadayana ulah aya halangan harungan ceuk Bisarmi nyanggupan da manehna ge ari hatena mah bungah sabab aya nu mere pagawean ngan perlu mikir heula sing apik bisi kawas bareto jeung deui hatena can teteg asa reuwas keneh urut katabrak tah kitu etunya binya ongkoh abdina bade pupuli heula ka salaki supados lancar kanggo kapayuna mangga atuh dileueut deui Bu sawios ari teu acan ka emut mah ulah maksakeun mangga nen hatur nuhun saterusna Bisarmi jeung Mimin teu ngobrol anu lain-lain para mitra hapunten ngobrol anu lain-lain meuni sagala dicaritakeun ngobrol bari barang dahar lila-lila mah Bisarmi jadi congah teu kagok teuing dina cumarita akhirna samada amitan Bisarmi balik ninggalkeun imah Mimin ku Mimin dibahanan duit keur ongkos sarta cukup keur dahar saminggueun sanggeus aya di jalan Bisarmi bingung naha ka mana nya kudu indit tang tungtung naleumpang sakaparan para nuturkeun inung suku ngider di kota Bandung teu karasa poe nepi ka wanci magrib Bisarmi beuki bingung koroyong ka emper toko gek diuk dina teras bari ngalamun ras inget yen manehna boga duit pamere Mimin ret kanu dagang bubur kabeneran keur lapar aya nu dagang lumayan eueuh sangu ge aya bubur keur namah-namah tanaga ngarah ulah leuleus teuing duit kudu diawet-awet ngarah cukup sabulaneun ceuk Bisarmi bari terus nyampeurkeun kanu dagang harita jajan saperluna kaayaan beuki poek langit cedeum jiga rek hujan lampu-lampu geus baranang ti unggal imah Bisarmi mikir manehna milih-milih pilampaheun naha mending balik ka imah Darta atawa tuluy ngalalana isukan marek nepungan jang Darta we aing kudu menta pamanangan ti manehna nah satuju mun aing digawe di enen jeung deui aing perlu aya nu nganteur sabab keueung ari sorangan mah ai hanya ka teu nanyakeun carogena naha saha tatenya ceuk Bisarmi haneu euleun sabab teu pati loba tatanya ngeunaan Mimin teu nyaho itu ieuna lantaran asa era rek tatanya bisi magarkeun culangung tapi kapan isukan aing tere ka ditu mending ka Cicaheum heula ngarah bisa tepung jeung jang Darta bisi manehna dideupeun sabab aing kungsi janji yen rek balik deui teh mun teu hasil
Sanggeus mikir nepi ka palebahdinya. Bisarmi teu malire kana poekna peuting. Teu sieunneun ku hujan anu baris turun harita keneh leumpang maju ka wetan rek balik ka imah Darta. Teu kacatur di jalan samemeh tengah peuting Bisarmi geus tepi ka imah Darta. Harita tiiseun pisan sabab Darta geus sare tibra. Atuh Bisarmi jadi bingung teu wani ngageuingkeun kanu sare. Tapi balik deui matak sangsara sabab hujan geus mimiti turun. Tungtungna Bisarmi teh cameot di hareupeun imah. Teu wani kaketrok da sieun matak ngaganggu ka Darta. Kapaksa Bisarmi teh sare dina teras. Bari jeung kairisan ku cai hujan. Tapi teu matak jadi halangan sabab Bisarmi geus tuman hirup sangsara. Ngalaman kitu teh asa biasa. Kocapkeun isukna. Darta geus hudang kageuingkeun ku raungna hayam jago nu kongkorongo. Brai muka panto hareup barang breh nempo anu ngarengko dina teras. Meninga jenghok bakat kureuwas sabab moal kasamaran eta teh Bisarmi. Mak, kunaon ieu teh? Ngagoler di luar. Aduh, kawas lain kolot. Nah, tuh bet nyiksa diri mak teh. Nyaring mak. Darta tetep nyebut mak ka Bisarmi. Asa geus ngeunah kitu basana kulisik Bisarmi lilir. Brai beunta tuluy gigisik sarta ngareret ka Darta. Mak, kunaon kulem di luar? Darta nanya deui bari neuteub. Ujang mate kapeutingan. Rek ngaduhedangkeun kanu sare teu wani, kapaksa we sare di luar. Sabab bisi ngagareuwahkeun ka Ujang. Puguh ge matak sedih Ujang sakali ieu mak teh meunang kacilakaan. Heuh. Da kunaon, mak? Jeung di kawas kawas kasaha we mate menitu wantun ngaguingkeun. Gedor atuh pantona da moal matak naon-naon. Darta haneueuleuun watir nempo Bisarmi. Kaayaanana jiga ruksak beungeut pias awak begang panon celong. Mak teh can hasil mangihan nu jadi anak Ujang kalah kakadupak mobil di Parapata. Tuluy dirawat di rumah sakit meunang 8 poe. Untung nu dabrakna bageur daekeun ngabiayaan nepi ka cageurna. Ta ieu suku tatu sirah tatu palipisan jeung puhu ceuli bocok. Bisarmi ngarampaan urut tatu nu harita geus cager deui karita pak. Darta harita nyarita deui. Kutan teh kitu mak, ayo atuh dilebet mak. Ulah ngobrol di dieu, teu pantes di luar mah. Darta ka jero tuluy ka dapur rek naheur cai. Bisarmi teu baha tuluy ka jero gek diuk dina kursi bari rarat-reret. Nempoan kaayaan di imah Darta tapi tetep jiga baheula. Mak, abdi teh salila ditinggalkeun ku umah teh teu ngeunah hate, teu ngeunah cicing, melang jeung hariwang. Bisi mah katalang sara. Teteh lah bukti mak keing kacilakaan. Na kumaha lalakonna mak? Ceuk Darta bari gek diuk panon melong ka Bisarmi. Mak teh kakarasa poe ngider neangan anak. Tadi namah rek ngider di terminal bus atawa di stasiun kareta api. Tapi kakara oge tepi ka Parapatan jalan Jakarta, mak kadupak sedan nepi ka teu inget-inget bakat kureuwas. Harita teh emah rada ngalamun mikiran nu jadi anak. Nyamuna sabah we rek cilaka oge da salah sorangan. Ari inget deui get aya di rumah sakit, suku jeung sirah diperban. Ngagoler dina ranjang leutik. Di hareupan ku juru rawat saurang. Nyati harita mate nyaho yen mah dirawat di rumah sakit. Kalayan waragadna ditanggung kudu nabrak emak. Ari kamari mate bisa balik, malah mah dipapagkeun kudu nabrak emak teh tah kitu Ujang. Ceuk Bisarmi nerangkeun pangalaman hirupna. Oh, kutan teh kitu. Untung we anu ngabiayaan atuh kumaha mun henteu. Cilaka meureun tuluy kumaha ayeuna mak? Darta nanya deui. Pangna mak ka dieu terek menta tulung ka Ujang, menta dianteur ka imah nu nabrak teh. Ai kudu nama engke pas sore mak geus janji rek datang. Sabab di omat-omatan kudu datang. Kumaha daek nganteur emak Ujang? Bisarmi can nerangkeun maksud nu sanyana. Pangawe nganteur mah malah mah panasaran abdi ge. Hoyong tepang sareng nu nabrakna. Tapi bade aya naon cenah mak? Bade masihan parurugi atawa kumaha? Darta panasaran. Hatena kumejot hayang geura tepung jeung nu nabrak ka Bisarmi.
Kieu sanama Ujang. Emak teh ditawaran pagawean ku manehna teh sabab manehna teu boga babu di imah tengan sorangan bae. Tapi ku emak teh can dijawab sabab emak teh bingung jeung lungse keneh. Tah kulantaran kitu emak teh dititah mikir heula sarta engke pas sore kudu datang deui ka ditu. Bari mawa jawaban nu pasti. Ayeuna rek nanya ka Ujang naha tarima atawa ulah nu mere pagawean teh Ujang. Oh kitu. Kumaha atunya naha tarima atawa ulah? Akhirnya kumaha emak we teh malah dan nu bade ngadamel ge emak. Upami kaduga sarta kahartos hasilna nya teu naon-naon ditarima oge. Tapi saena malah sing asa keulang ngemutan emak. Ulah gagabah bilih mata kaduhung. Ceuk Darta teu mere kapastian, manehna oge bingung. Ari pikiran mamah kieu Ujang. Mun emak digawe di hiji imah tangtu waktu teh beak dipake digawe. Moal bisa neangan nu jadi anak, tapi mun teu digawe tangtu kahirupan emak bakal jiga bareto. Jadi tukang jajaluk sarta sangsara kabina-bina. Jadi emak teh bingung milihanana naha kudu kumaha. Ah kieu we tu ayeuna mah urang tepungan heula ka ditu. Engke abdi nu nyarios minta kapastian ngeunaan gaji jeung jaminan pikeun emak. Upami kahartos langkung saya tarima, keun urusan tuang putra mah ku abdi urang pilarian. Sugan we aya milik tah kitu emak. Ceuk Darta mere putusan. Manehna geus asa-asa geus teu asa-asa bebela ka Bisarmi. Nya nuhun atuh ari kitu mah Ujang hayu urang tepungan ka bumina. Emak teh regreg ari geus kieu mah teu honcewang teuing. Tah kitu we emak. Ulah seuremutan teuing lah. Ke abdi bade nyuci kopi bisi emak palai ngaleueut. Saterusna Bisarmi bebersih heula ka cai. Darta sakalian ngahaneutkeun sangu keur nyampakeun Bisarmi. Sanggeus tarapti berak duanana dalahar ponyok naker. Komo Bisarmi mah lapar ti kamari keneh. Sanggeus sasarap Darta init heula ka pagawean dan nepungan mimin mah engke pas sore kira-kira jam 4. Bisarmi teu ka mana-mana manehna sare ngarireuhkeun ka cape da karasa awakna lungse. Panon poe beuki nyerelek maju ngulon panas asa namahan moreret. Matak pating jeletit kana kulit tapi sanggeus liwat wanci asa robah meusan. Teu bayeung yang teuing jiga tadi dina kaayaan kitu mimin diuk sorangan ditepas. Ngadaguan salakina nu datang na elat. Biasa nama jam 2:10 geus datang tapi ayeuna ampir jam 4 can aya jebul. Ai. Nakamana ari Kang Sugana? Tara-tara ti sasari bet ngalampeng ngampleng kitu. Nangalemur atawa aya perlu keluar kota. Palang siang aya halangan di jalan ieu. Ceuk mimin Hariwangi. Hatena teu puguh rasa jeung panasaran deui. Can nanyakeun ngeunaan Bisarmi naha rek ditarima atawa moal. Peuting tadi teh teu kaburu diobrolkeun lantaran Sugana datang peuting. Ari isuk teu kungsi dicaritakeun mimina ripuh. Di dapur ari ayeuna Sugana lat balikna sedengkeun waktu nyarelek bae bisi Bisarmi datang manten nyumponan jangjina. Aya wae halangan teh. Nah kamari ari kamana ari Kang Sugana tuh nya baku ari geus kieu teh. Tara bebeja ka pamajikan barina oge. Mimin ambek jung nangtung sarta lantrak lintrik ditepas. Lila-lila jut turun kaburuan rek megat salakina. Barang keur luntang lantung gerung aya sedan. Sub ka pakarangan horeng Sugana kakara datang. Atu ari geus puguh kitu mah hate mimin rada teger meusan. Geuat ngabagiakeun salakina tas dijingjing ku manehna dibawa ka jero bari ngaleng Suganda. Hampura Akang Min balik rada lat yeuh. Sababaya pagawean nu kudu direngsekeun ayeuna. Malah mah Akang teh moali lage di imah. Sabab jam 5 kudu geus aya di Cimahi neruskeun babadamian nu kamari nu can kungsi parat. Ceuk Suganda Daryanaker. Gek diuk dina korsi ari mimin ngahuleng. Inget deui kana urusan manehna jeung Bisarmi tapi teu gugup leos ka dapur ari balik deui mawa baki nu dieusi cai enteh, sagelas jangkung jeung buah anggur sapiring. Bade tuang heula tanapi bade siram heula Kang. Ceuk mimin bari neuteub, rek mandi heula we min lah. Abak mun asa cerepel kieu yeuh. Punten disadiakeun baju keur salinya, ieu geus kotor yeuh. Sugana nyokot cai enteh, regot diinum bangun nikmateun naker. Mangga ku abdi bade disayagikeun. Nanging punten we Kang. Abdi teh sanes kirang sopan sanaos Akang capege. Abdi teh bade aya nu ditaroskeun mugi kersa ngobrol sakedap.
Ceuk Mimin apik pisan nyaritana. Sabab manehna nyaho salakina teh keur kaweureuh jeung capek, tangtu moal daekeun diajak ngobrol nu lain-lain. Tapi mun teu ayeuna, moal aya deui waktu bisi Bisarmi kaburu datang manten. Waktosna para mitra sadaya.